sobar karena naon karena kalepatanana bila mana midamel kalepatan teu ego abdi mah bener abdi lepat abdi salah abdi dosa abdi maksiat ngan buru-buru eta jalmi ngelakuan kosakna muka sobaranana eta jalmi teh nyaeta buru-buru istighfar ka Gusti Allah gitu. Cing kira-kira urang asal itu bila mana ngajaran kasaran buru-buru istighfar asal buru ayah buru insyaallah mau nanti ayah nyetan kumalakuan kasobaran manehna buru-buru istighfar ka Gusti Allah. Hakitu. Sedaya zaman sobar teh dawuhan Allah dina Al-Qur'an geus jelas innallaha yuhibbus shabirin. Jadi salaresna saya sunah Gusti Allah mika cinta ka jalma-jalma anu sobar. Gitu. Tapi sobarna bari ikhtiar. Ini sobar kumaha Allah we abdi. Sobar we kumaha Allah bari tua bari henteu. Kumaha Allah we teu ngajarankeun nyaeta ikhtiar atawa syariat. Berarti eta mah kaya-kaya ngabujakeun ka Gusti Allah. Allah teh dianggap naon bujalna anu seperti kitu. Kadena ulah kumaha Allah we. Gitu. Kumaha ada abdi yakin dina manah teh lamun urang ahli surga sanaos teu ibadah pasti yakin bakal asup ka surga. Sanaos abdi teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji, teu syahadat, itu diantawisna lamun urang bakal diasupkeun ka surga pasti bakal diasupkeun ka surga dina hatena. Tapi eta teu nyongsoan atawa teu nuturkeun kana nyata junjungan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah netepan oge eta kantu. Ai urang nabi lain, sahabat lain, mohon duriana lain, ulama lain. Nah, urang kadang-kadang wadi-wadi dinalkeun ka eta kawajib. Cek sebagian ulama mah urang teh lain nabi, urang mah lain rasul, urang mah lain ahli warisna, lain sahabat, lain khalifah sana Islam. Kudu nama urang mah kudu popohoan dina ibadah. Nabi mah dina sapoe saperti istighfar mah teh tarakiran 100 kali ari urang. Anu seueur maksiat ka Allah kira-kira sabaraha kali sapoe saperti. Kira-kira ge urang. Nabi mah dina sadero sapoe saperti sadinten sawengi nyaeta tarakiran istighfarna 100 uihan. Antara maksiat ka Gusti Allah hukum we ibadah ka Gusti Allah. Nah ari urang tukang dosa istighfar sapoe saperti kuduna mah leuwih di Rasulullah. Istighfar teh kitu nya istighfaran atuh urang gitu nya kudu istighfar. Urang istighfar teh lain ngumpul kadang-kadang hari istighfar bila mana baturna astagfirullahaladzim pribadi urang kare istighfar. Gitu.